Duh, di imah jerenuh kieu euy. Tinis lebaran can nempo ka kebon. Empoh lah bari ulin euy. Ieu kena bortol euy murah-murah oge ah. Euy, jalan dari halodo mangareunah kieu ya. Sera usum hujan anjir. Tuh, ieu paculeun ngadagoan euy. Bari aing mah geus lebaran deui. Teuing si kalana ge ting daekeun ting moal euy. Tuh, di dieu jangkrik aduh dia lenang kieu mah. Nolol-nolol sugan racok aya. Ditu sugan aya simut di dina bortol. Udah keur hejo pisan. Bisa masuk loba euy. Aduh, jeung teu ngareunah dieu, genggerong ketek dia. Da aku kudu ngahakan simut mah euy. Aya ku di dieu nya sugan aya loba simut ya. Euy. Cobaan ka itu ya sugan aya ka tengah ya. Isinya rumput, udah aku malolor ngoyak kieu euy. Kadinya ya keluar. Nah, itu teh. Siga si RW euy. Keur musa pandun bortol. Ieu mah boa-boa si kehead trek di aritnya. Sampurkeun heula ah. RW. Si lain kehead keur naon eta? Musa pandun bortol. Ngora kene sia di arit boa-boa. Kehead deh. Aduh, ampun. Nah, jim kacida-kacida teuing si laing mah. Dewek ieu keur dengan simut. Sia mah kehead alasan. Mainnya atau ayeuna neangan simut dinu kieu, dina pare. Lain dina bortol. Oh, ji atuh parerege karek sakari itu paronok keneh pelayaan. Ari sia eta soranana pika kitu digadekeun. Aduh, haji eta nyarios ka mana karep. Mending ngerebek gitu sorak teh sia mah tuh. Oh, tilam lam takbir. Bebeakan kitu bekat ku semangat. Si lain ka mana eueuh teh. Aing muda tuh sarua we takbiran di ditu di imah aing sarua di imah ge. Di imah mah molor. Aing mah curiga ji. Nya HS di imah. Oh, kayak sia mah teu percayaan wae ka aing teh unggal aing ngomong. Menya takbiran di imah. Anjir. Boboa siling makarananya anjirnya. Duh, eta sia mah ngomong ka mana wae kehead. Lam takbir karana ampun. Sanu karana? Aing mah. Takbirana di imah aing mah. Oh, di marana? Sia mah kudu percaya wae aing mah. Cing atuh RW euy. Sia teh kehead tong dikituan wae busik. Oh, aing mah diobat di naon. Oh, ji dewek dengan ieu simut, ieu keur obat serak. Gua ane cager. Atuh kehead lain ku simut ubar mah sia teh ku bar warung jig meuli kehead sia kalah jig kana kolor atuh Yeuh meuli jig anjing punya goceng ji. Kehead untung ku aing berege sia teh atuh ai karotina eueuh. Nganyuk atuh jig saware deui mah eueuh deui aing duitna siang geus tong dikituan wae busik kalah ngajakeun sia eta ji getek kieu teh kuat yang mau obat ji. Ari gitu. Astagfirullahaladzim. Aku mah sia ngarompang membadugan wae. Hari si RW nak naon nya. Nya ku aing dibere duit, nya ngabadug. Terus tunyung si RW. Ya teh Nyir geus aing nempo kebon mah geus burit mantap gue.